Masak sambal oncom versi sakarat bumbu ala Inung Sihana cocok eker kantong kempes. Ieu teh caritana di sore hari Inung Sihana teh arek masak tapi Sihanana nuju teu ngareunah jadi kapaksa we bade ngagegembol budak. Masak nama teu seueur-seueur kur bade ngadamel sambal oncom da masih keneh ngagaduhan capcay kaing tadi enjing. Tapi pas ningali wadah bumbu teh aya naon kur aya bawang bodas we hungkul sareng cengek matakan tos we kos kieu dua rupa. Ari Inung Sihana mah masak teh teu kudu loba bumbu, nu penting mah aya bawang bodas, masako, uyah sareng gula. Ieu teh bade ka warung jauh sareng nade berat bari ngangai Sihana mah nya entos we nu aya kos kieu we timbang cengek sareng bawang bodas langsung we direndos nama kos kieu we teu lembut-lembut badag ge wios da cangkeul nyaeta ngulekna. Ayeuna mah urang langsung cicikeun minyakna kana katel. Pami ningali dina vlog batur mah pami masak teh si bawang bodas si bawang beureum teh meuni sok maro meuni sok seueur nya ai abdi mah datar kos kieu we sederhana. Tah ayeuna mah urang langsung we geburuskeun oncomna terus we dikulah kaleh dugikeun ka rada garing. Tuh telami ge ayeuna mah tos berubah warna, ayeuna mah tinggal we ditambihan gula da tadi entos uyah sareng masakona nama. Ari rasa namanya kitu we rasa sambal oncom, nu penting mah karasa uyah pecin sareng gulana we. Asal ningali bapana segut ngadaharna oge berarti eta teh enak. Tos we ayeuna mah sakieu da katingalina entos asak, ayeuna mah urang langsung nyanak mangkok terus urang lebetkeun we kana mangkok. Alhamdulillah masak sambal oncomna entos beres, tinggalna heur cai tapi ke heula urang simpen heula ieu Sihana kana karpet dalila mah pegel geuninganan. Keun we heula urang teuneun heula bari jeung merenyeng wae ge mung dilesotkeun geuninganan tuh. Biasa we dioloan heula, diciuman heula. Ke heula yana antosan heula sakedap mah marekna heula cai.